Tingkar ulah di angka lolos benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi. Aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar. Mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Waktu eta sakabeh warga barang nempok gerakan sarta anu geus leungit eta tempat ngaradak caricing kawas anu kasima eueuh anu nyarita kukumaha salianti nutup ka tempat kamana kerolesna sarta dina waktu eta. Tapi geus aya meureunan satengah jam maka kara sakabehna warga teh saladar komo deui sanggeus pupuh eta lembur nyarita. Geus ayeuna mah geus kulantaran sagala rupana geus kabongkar jeung deui duit jeung emas teh anu anjeun Pak geus katarima ayeuna mah yap cuang baralik deui. Ngan beureunan dina hiji waktu mah urang teh kudu ngadatangan lembur Cikole, urang ngayakinkeun sagala rupana nah bener tetempoan urang ayeuna teh teu salah geuningan anu salila ieu. Jadi sakadang bagong teh lain juragan Karman jeung juragan Jajuli pek teh geuning anu jelas dina peuting ayeuna katempo kurang korengan teh teh juragan Komodo. Teu nyangka kuring mah teu nyangka pala wargi sadayana teu nyangka kitu bae mah yap jang baralik kurang istirahat komodo waktu teh geus peuting jeung kokolot lembur waktu harita langsung nyarita kitu bari ngebrehkeun kaayaan pamikiran manehna anu ngarasa kacida ngaranjugna kulantaran teu nyangka bakal nempo kaayaan sabenerna saha anu salila ieu nyolongan duit ti imah warga-warga anu jargud di lembur-lembur nya. Pugu eta kuring oge anu dipikiran ku kuring dina waktu ayeuna ge nya sarua kuring ge kitu. Muhun Pak, muhun Mak, Pak, muhun eta Bapak bener-bener eta anu ku kuring dipikiran oge kitu nya. Tuh ayeuna mah geus urang baralik bae dina hiji waktu mah yap urang datangan lembur Cikole teh. Cek sakabeh warga waktu harita nyara lengkeng nyarita kitu atuh geus kitu mah
kulantaran geus eueuh deui anu kudu diobrolkeun jeung deui buruan oge eueuh ku sabab geus rengse sagala rupana sanajan masih kena pinuh ku kabingung akhirna mah warga teh ngabubarkeun diri baralik deui ka imah masing-masing. Sedangkan sarta waktu eta kulantaran manehna ngahaja keur aya dina kararepot jeung penting lumpat ti lembur warga anu tas ditulungan ku manehna teh kacida terehna sabab ngagunakeun kemampuan anu tangtuna teu sambarangan digunakeun salianti dina waktu keur kapepet kawas harita geus ngajanggelek manehna teh di hareupeun imahna atuh puguh bae anak buah Mang Komod anu ngajaga imah raribut kulantaran teu nyangka dina tengah puting sarta bakal datang jeung teu puguh datangna iraha sabab geus ngajanteng di hareupeun pagar. Geuningan aya Aden iraha sumping ti Den geuningan jol sumping ka ieu bumi teh teu puguh sumpingna iraha sareng deui mana mobil teh Den mobil teu nyanak mobil geuningan Den kumaha ieu teh nya jang kunaon ieu teh jang cek dua panjaga imah Mang Komod waktu harta nyararita kitu aya nu nyebut Den jeung nyebut Ujang waktu eta sarta ngajaukur unggep bari menta supaya pagar dibuka geus ayeuna mah ulah ngabahas masalah eta Mang kuring mah ina terek nepungan kolot kumaha kaayaan bapa jeung emak nah teu kunaon ayeuna teh sabab geuningan ni tari iskieu nah teu aya naon di dieu teh tadi atawa sore Mang cek sarta waktu harita langsung nanya kitu atuh mata bingung keur dua penjaga imah kumaha jang teu aya naon di dieu mah teu aya naon di sore oge juragan istri sareng juragan pameget mah aya di bumi teu kaluar lamun kaluar meureunnan ngaliwat ka ieu pastina oge gerbang teh ku Mamang duaan dibukana teu aya meureunnan keur kalulem nya mangga bade nepengan sepuh Aden mah nyajang jig aya meureunnan keur karulem meureunnan jang cek dua panjaga imah waktu harita nyarita kitu nya enggeus satu hari teu aya nanaon mah Mang nyakeun ayeuna mah ku abdi bade ditebangan mudah-mudahan bener sepuh abdi teh keur kalulem sabab aya kepentingan anu teu tiasa diieukeun teu tiasa diengke-engke cek sarta waktu harita langsung nyarita kitu bari terus ngoloyong ninggalkeun dua panjaga imah anu colohok kulantaran pinuh ku kabingung tapi teu wani nanya kukumaha deui maranehna teh salianti silih reret bari ku cewas ngomong jeung baturna sedangkan sarta bari lempang teh ngageurentes dina jero hatena teh eueuh nanaonnya aduh mudah-mudahan bener mah teh teu kumaha mudah-mudahan mah teh tadi bawa ku Raja Siluman anu tadi ngagorowok nyebutkeun nama bahaya keur indung siap jeung deui ngadenge aing teh dina peuting ieu bakal kalengitan indung bapa cenah mah kitu nyaritana teh jeung deui heueuh ari bapa mah tadi teh ngaleungit tapi ngaleungitna ka mada mudah-mudahan bae ngaleungitna teh balik ka imah ku aing rek dipepelingan teu nyangka bapa emak kunaon bapa jeung emak teh geuningan kalah kamuhit ka siluman babi ya ampun Gusti ya ampun kudu kumaha abdi ayeuna eta anu deui gerenteskeun dina jero hate sarta bari tetep ngecelakeun cai mata sanajan tadi mah dihareupeun dua panjaga imah manehna teh ngahaja teu nemongkeun kaayaan hatena barang nepi ka panto imah manehna teh langsung mencet bel teu lila ti harita pambantu imah ngolotrak mukakeun tulak panto bray panto teh muka atuh puguh bae pambantu imah teh langsung nanya manehna baris jeung seuri bakat ku bunga geuningan ujang geuningan tos uih nah geuningan uih teh tengah puting kieu aneh nah kakaraeun pasti mana atawa ngahaja uih teh geuningan wayah kieu ujang meureunnan sepuh ujang mah keur karulem wayah kieu teh keur memojana tibrak kulemna cek pambantu imahna waktu harita langsung nyarita kitu bari mundur ka tukang
merean jalan ke sarta anu rek asup ka jero imahna. Lah lain kumaha bi abdi teh puguh oge tos ieu tos lelempangan kaleresan ayeuna teh hoyong tepang tos lami pan meureunana bibi oge terang tos leuwih ti 5 tahun abdi teh teu acan kuih deui ka ieu bumi. Abdi sareng bapak katut matengan pendak teh di luaran bae. Tah ayeuna teh tos waktosna abdi teh wih hoyong papendak secara langsung jeung bapak jeung mana laras teh ayeuna naon di bumi teh bibi dina waktu ayeuna teh ayeuna naon cek sarta waktu harita langsung nyarita kitu kulantaran kacida panasarana naha pambantu imahna ngadenge ayana naon atawa aya sora anu matak leuwas keur manehna atawa henteu. Kumaha ujang naha aya naon da ayeuna naon teh tadi oge sepu ujang oge ti santen bola teu kaluar beureun keur karulem mangga bili badiri tepangan mamangga dari bibi matuantun unggah keur weh kieu matuantun mangga kunyalira bae hapunten nya ujang hapunten bibi matuantun. Cek pambatuna waktu harita langsung negeskeun sagala rupana jeung menta sarta adu ngahudangkeun Mang Komod jeung Bisarmi kulantaran manehna mah teu wani ngahudangkeun Mang Komod jeung Bisarmi dina wayah kitu lamun eueuh pamenta ti maranehna nyakeun atuh mudah-mudahan bae bener bapak jeung mate keur sarare tibra nyangga satu bi ayeuna mah ku abdi bade ditepangan bae keur ulah hariwang ulah sieun keun ku abdi bae cek sarta bari ngaleos manehna teh ninggalkeun pambantu anu nutupkeun panto terus manehna teh leumpang muru ka kamar indung bapana barang nepi ka hareupeun panto kamar indung bapana arag sarta teh sakedeung cicing bari jeung pinuh ku kabingung ngagerentes. Nah benar bapak jeung mata aya di kamar lamun aya terus tadi anu katembung ku aing bagong teh rubah jadi bapak. Nah ada deuleuan hungkul atawa kumaha nya tapi da aing teh salah nempo jeung di ngadenge sora siluman oge nyebutkeun bakal kalengitan indung bapak aing dina puting ayeuna tapi kunaon si bibi jeung si mamang anu ngajaga imah teu ngadenge sora ayana naon di imah teh meureunna lamun aya kitu-kitu teh bakal kadenge jelas aneh kumaha ayeuna aing nah kudu ngahudangkeun bapak jeung mata kumaha nya eta anu terus-terusan ngagolak dina jero hate sarta bari nutup mencrong ka cida siketna kana panto can wani ngetrokan panto tapi kulantaran dijurung ku kapanasaran jeung kasieun bisi kajadian anu teu diharapkeun geus nyata ayana waktu eta akhirna mah ngetrokan panto tapi sanggeus sababaraha kali diketrokan bari ngageroan indung bapana can kadenge aya sora nembalan kawas biasa atuh matak bingung keur sarta akhirna mah manehna teh ngawanikeun maneh muka eta panto barang prai ngaranjug sarta teh sabab di kamar teh eueuh sasaha kosong atuh puguh bae sarta waktu eta langsung luak leuk neangan bari ngageruan si bibi bi geuningan indung bapak kuring teh eueuh di kamar bi eueuh di mana bi nah bener tadi teh teu kaluar ti kamar bi cek sarta bari numpang buru ka dapur kabeneran pambatuna teh can asup ka kamarna sanajan dina peuting eta teh geus waktuna istirahat komo deui tadi oge pambantu eta teh keur meumeujeunna tibra lamun teu ngadenge sora bel di sadamah moal hudang. Nah ada ti tadi oge den can aya kaluar ti sonten oge santos lebet ka kamar tacan katinggal di ku bibi keluar di ti kamar piraku teh aya den beta tacan katinggal keluar tadi oge cek pambantu waktu eta langsung negeskeun kaayaan anu dipikanya ku manehna atuh lamun aya mah ayeuna teh kuring teh moal nanya kieu atuh bibi coba ayeuna ku bibi bantosan pelarian atuh ka rohang-rohangan sejenna atuh bisi aya di luhur di tingkatan luhur oge pelarian cobi pelarian jang pelarian sareng abdi bibi duaan teh sok-sok ieun bantosan abdi bantosan pelarian
Bapak sareng mak kumargi abdi teh gaduh paraosan anu teu genah kumargi wih wayah kieu teh salasna mah aya peryogi anu teu tiasa dicarioskeun ka bibiduan mah ngan ayeuna mah cobi pangmilariankeun heula bi pangmilariankeun heula cek sarta waktu aya harita nyarita kitu sanajan nyaritana teh rada arap apeureupeup kulantaran kacida bingung jeung rewasna bisi caritaan siluman teh nyata manehna dina waktu eta bakal kalengitan indung bapana komo deui jelas-jelas bapana anu geus ngarubah jirim tina bagong jadi manusia deui teh leungit ngadadak meureunnan geus pasti dibawa ku eta siluman raja siluman anu dipuhit salila ieu ku bapana eta anu aya dina pamikiran sarta ngan anu aya dina kasieun dina waktu harita mah mikiran kaayaan indungna bisi sote indungna oge bener ilu leungit ti imahna nya mangga tuh mangga yap sarna urang teangan cek pembantu hiji waktu eta nyarita kitu ngajak pembantu babaturan manehna anu keur ngajanteng can nyarita ti tadi ngan saukur ngadengekeun jeung kawas pinuku kabingung sabab can ngarti geuningan datang-datang sarta waktu eta ngadoneangan indung bapana tapi teu loba nyarita maranehna teh langsung kokoloyongan ka ditu ka dieu nempuan sakaberohangan kamar-kamar oge anu teu dikunci sabab loba kamarna teh ditempuan nepikeun ka luhur oge lantai luhur ditempo ku maranehna teh dikotek-tek tapi teu manggihan mangkomod jeung disarmi sarua sarta oge kitu manehna sanggeus muteran eta tempat jeung deui ngageroan dua panjaga imah supaya ilu mangneangankeun indung bapana sarua teu manggihan aya indung bapana di mana bae tempatna. Aduh kumaha geus kieu nah bener bibi jeung mamang kabeh teh tos ngurilingan sakabeh tempat mana di anu can tiasa katingali ku mamang jeung bibi cobi carioskeun ka diri abdi sabab abdi mah milarian ka ditu ka dieu dugikeun ka ayeuna mata lieur geuningan bapak sareng mah teh teu aya cenah mah teu kaluar tapi piraku ayeuna teh aya di mana-mana ditu di dieu teh aya piraku mamang bibi cek sarta waktu harita nanya kitu deui celengkeung teh salah sahiji pembantu anu biasa ngurus imah ngepel sagala rupa tau teu nanyaho dua nana oge sabenerna mah nyaho tempat mana bae anu teu meunang diasupan ku maranehna harita langsung nyarita salasna mah aya hiji di kamar tapi kamar eta teh kacida di pahingna ku ibu rama aden teh teu kaya dilepetan ku sahabat oge salian teh aranjeuna sareng di kamar eta teh dikunci pake kacida aden aya di luhur kamar eta teh kamar anu tara dilepetan ku bibi dua antara duka hari aden manaha kapungkur waktos aya di bubi sok lepet ke eta kamar atawa tara aden cek pembantu waktu harita langsung nyarita kitu atuh puguh bae sarta ngahuleng manehna oge kakara ingetkan eta kamar je bener bi bener lamun kitu mah yap urang datangan eta kamar mang ayo urang saksian nah bener indung kuring teh aya di eta tempat sabab aneh piraku di setiap kamar jeung deingan saukur kamar eta nya anu tacan dibuka teh sareng deui abdi oge salasna memang tikapungkur ku bapa sareng emak teh dilarang lebet ka eta kamarnya bener-bener ayeuna mah yap urang datangan eta kamar abdi oge kan cira panasarana bibi mamang cek sarta bari ngaleos manehna teh langsung naik kana tangga dituturkeun kedua pembantu jeung dua panjaga imah teu lila oge maranehna teh geus nepi ka hareupeun panto kamar anu kacida rapetna jeung waktu eta didorong oge kacida pageuh sabab dikunci. Aduh bener gua aya di dieu bapak jeung emak teh mak bapak nah bapak sareng emak teh aya di kamar ieu nuju naon bapak mah nuju naon cek sarta bari ngetrokan panto waktu harita nanya kitu tapi sanggeus sababaraha kali digeroan jeung diketrokan terus-terusan panto anu nembalan
ti jero eta kamar atuh kumaha sarta bukti penasaran jeung hariwang waktu eta teu loba nyarita manehna langsung najong panto eta kamar anu kacidak kuatna kuncina oge kacidak paguh tapi kulantaran sarta mah teu sambarangan dina najongna sakali najong oge brak eta panto teh muka barang nempuk si kamar nggak kacidak ngaranjugna sarta jeung dua pembantu katut dua penjaga imah teh sabab geuningan di eta kamar teh tempat bujas medi sagala rupa aya tapi kacida matak beuki reuas bae keur sarta jeung dua pembantu katut panjaga imah teh sabab kaayana geus berantakan ngaya sagala rupana geus awut-awutan tapi eueuh saha aduh mak bapak bener-bener bapak jeung emak teh geus ngalakukeun tindakan anu teu pernah dilakukan ngadon aduh Gusti ngadon begitu kasiluman aduh bapak mak haina di mana bapak mak di mana cek sarta waktu harita ngagubuk cerik nyeuh kana ubin kulantaran kacida hariwangna mikiran indung bapana geus tangtu manehna boga pamikiran puting harita teh indung bapana geus dibawa ku Siliman Bagong. Aduh Ujang nah kieu geuningan tuang rama teh sareng tuang ibu teh teu jangki bapak mah teu nyangki geuningan salila ieu teh tuang rama sareng tuang ibu teh ngalakukeun tindakan anu Gusti teu nyangki aduh nya Ujang pantesan salila ieu bibiduaan dilarang lebet ka ieu kamar geuningan kieu aduh ieu teh tempat naon Ujang tempat naon sareng ka mana ibu Rama Ujang teh geuningan ka mana sareng tempat ieu geuningan kaos anu aya nu ngacak-ngacak saha nu ngacak-ngacakna Ujang ieu tempat naon Ujang Aden tempat naon Aden Ujang cek dua pembantu waktu harita ting gorowok itu sakapeung nyebut Ujang jeung Aden kulantaran kacida reuasna jeung bingung nempok kayaan eta tempat sarua jeung dua penjaga imah oge waktu eta terus-terusan nanya ka sarta anu masih keneh ngaguguk cerik nyeuh dina ubin bingung teu magih tungtung kulantaran kudu kumaha manehna manggihan indung bapana di sanggeus yakin dina peuting harita indung bapana pastina geus dibawa ku Siluman Bagong ka nagarana. Aduh bi mamang ayeuna matos tekeng seueur carios heula geura rapihkeun ieu barang-barang kaluarkeun bersihan tekenging diantepkeun aya di ieu kamar deui cana kaluar ku abdi bade dibeulem soal itu sareng ieu mangke urang obrolkeun deui sareng abdi ayeuna mah wayahna beresan heula beresan tekenging aya tempat anu kieu patut di bumi mah tekenging mang bibi tos tekenging nyarios deui enggal beresan cana keluar ka payun imah keun ku abdi ke bakal dipeulem kieu patut mah kang kunaon musyrik cek sarta waktu harita kalah kanyarita kitu teu ngajawab pananya dua pembantu jeung dua penjaga imah atuh geus kitu mah sanajan pinuh ku panasaran jeung bingung penjaga imah jeung dua pembantu teh terus meresan sagala rupa anu aya di eta tempat dibawa keluar dua pembantu sanggeus ngaberesan terus ngepel diberesihan bener-bener tempat eta teh kosong geus teu jadi tempat pamujaan deui sanggeus sagala rupana ngunggul ngabrug-brug di hareupeun imah sarta waktu eta samemeh ngabeulem barang-barang eta menta dua penjaga imah supaya ngangkir Mang Kodir sapara kancah khusus nama Mang Kodir kurantaran sarta teh inget ka zaman baheula keur manehna leutik Mang Kodir jeung Mang Komod indit-inditan jauh ti lemurna balik-balik bisa ngajadikeun bapana tereh beungar kaya eta rek di talungtik rek ditanyakeun ka Mang Kodir sanajan cantang tuh Mang Kodir mah apal sagala rupana ngan pasti nyaho
kamana bae inditna dina waktu harita eta anu aya dina pamikiran sarta waktu eta geus ayeuna mah mamang dua anjing geura angkir Mang Kodir sapar kanca engke ku abdi bade dicarioskeun sagala rupana jeung deui mamang jeung bibi tengkel teh bakal terang sagala rupina ayeuna mah sok samemeh abdi meuleuman ieu barang-barang sadayana kedah nyaksian khususna Mang Kodir sabab aya pakuat pakait sareng Mang Kodir engke oge sagala rupina bakal kabongkar mamang ayeuna mah jig geura angkir heula Mang Kodir sapar kanca ka dieu cek sarta waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteut kadua panjaga imah mangga jang mangga den mangga cek dua panjaga imah waktu eta nyaralengkeun kitu tetep sarua nyaritana teh baleba-belebeb kulantaran kacida bingung jeung gawasna sakapeung nyebut Ujang jeung nyebut Aden tapi kersarta mah terjadi masalah manehna mah rek disebut Aden rek disebut Ujang sarua bae kumaha kahayangna waktu eta ngan saukur unggek teu lila dua panjaga imah teh kencling arimit naraek motor rek ngangkir Mang Kodir sapara kanca teu lila oge sanggeus aya meureunnan kana setengah jamah buru-buru Mang Kodir sapara kanca naik mobil datang ka eta tempat barang nepi ka hareupeun imah Mang Komod waktu eta Mang Kodir ngagorowoh Ujang nah naon ieu teh Ujang ieu teh naon geuningan seueur barang-barang kieu Ujang naon ieu teh Ujang naon ieu teh naon waktosna kabujeng seep cak urang kantunkeun heula carosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan sarta jeung di bakal naon anu dicaritakeun ku Mang Kodir engke sanggeus sarta nalek sagala rupana insyaallah kapaina kusim kuring teraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.